Yang maludak mah sok loba ngabohong ulin. Yang sorangan we ulin. Kebenaran nama siwa ude. Sampeurkeun ah. Deh, kernaon? Ada budak wanian ngomong ngaran ka aing, aduh. Kan udah ngaran teh. Dek, ulin. Cing wah siga mendikom pohang. Pohang. Tung budak leutik. Lamun budak gede teu wani urang mah. Pohang maneh oge. Kayak cenah halangan segala seteh. Mana budak saha tuh deh? Pak RT, tong ngalang. Eta si kehet kadon balik ngambek ka urang. Mana rek ka mana tuh rusuhan segala tuh? Itu kan dia udah ke jurik pohang. Hah? Jurik pohang? Jurik pohang di mana? Di mana ya jurik pohang segala? Tute, di tute. Eta si kehet sepeda diadu-adu. Untung si aing teu naon ieu. Coba nih cari anggo pisan ieu aduh. Nate candi anggo kene. Eta budak bikin ka apa? Untung euy batur. Aya aing era ieu mah. Ngeluan ay. Aish babang mah telamanya. Burung ngeluan bisa ditiwit. Aish babang mah kayu yang kabur. Ayo. Kawan kabur awas ya mun panggil deui. Ai jambu malah ah. Mana teh bieu? Hah? Itu geuning Aing kepilaan ku budak deh. Bahaya deh sama abi nu mimitina ge ningalin lagi Jang, kenaon dia ningali ka luhur? Itu hese. Hese naon? Itu tuh. Naon teman nu abi geus dicirian ku abi ti tadi. Ti hacan pegat itu ku abi geus dicirian. Nunda itu manu abi di kamarin nyirian. Nah, nyirian ti kamari. Leh lagi kereke bieu. Tuh pokona mah eta mah nu urang. Teu hayang nyaho Nan pepelototan wani ka urang. Bener ibu budak wanian kieu Jang, maksud itu mah nu abi Oh. Untung mah budak. Jadi beunang lengan gede lagi ku urang. Nah, mawa layangan. Untung bodoh, dabi mah ada nyala jambu. Are you ready? Kadaria, ieu urang ngariung.